mangga urang najengkeun. Tadi ngawangkong sareng ayinya sepintas pangalaman ku anjeun kan. Tah ayeuna Cepopong penasaran ieu aya anu ngadungkuk. Dina meja aya anu ngadungkuk tah. Payuneun reti, payuneun cicing, nanahaon eta teh. Pada ngawanohkeun sorangan heula pinten ngawanohkeun maneh heula teh sawios? Mangga. Dikukur. Nurutan teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tur nuhun cece tos ditaros nepangkeun sim kuring wasta pun Cireti Isnendes. Kalungguhan di Patrem ayeuna neraskeun estafet anu sate acana nyata janten pupuhu tadi teh wakil pupuhu digadengan kuring oge bae dieu aya seksi humas upami tadi teh matos tebih sareng Patrem teh sim kuring mah lebet Patrem teh tahun 80 genep di pasihan serat ku Ibu Tini Kartini supados gabung sareng Patrem ngiringan kegiatan mareng sareng PPSS ku Pak Abdullah Mustafa eta teh diangkeun janten tahun 80 genep waktos janten mahasiswa semester 5 teh anggota Patrem oge gitu. Jadinya teh sok imantosan Ibu Tini, imantosan Ibu Ami. Nah, terus ngiring we kegiatan-kegiatan anu tiasa di abdi ngiring bisa gedengeun kuliah hari teh. Terang Patrem teh di tingkat hiji da saweurna teh aya Patrem teh naonnya gitu. Menakan dina karya sastra tusuk sanggul teh anu patali sareng dia pitaloka. Tapi saur lancek-lancek tingkat teh Risna teh Imas Rohila Patrem teh ieu paguyuban sastrawati cenah gitu. Ih meni hoyong janten pangarang gitu nya. Tapi da karangan nembe aya 5 mah gitu. Teh emutan ku abdi teh tapi terasa we ngarang gitu. Da saur ibu motong heula Cebok. Apaan di Bandung? Mohon. Di Pengkeureun Hotel Homan. Mohon. Aya jalan Pangarang tah. Aya kaitanana jeung Patrem teh. Nah, duka. Eta mah tos si sate acan Patrem. Eta mah kedah ka Ibu Popong, lagi garwana Ibu Oce, Aya jalan Pangarangnya. sebagainya wali kota. Mohon. Tah terus kitu teh nya abdi teh teras we ngarang diangkeun geuningan saur Ibu Tini teh. Atos aya cenah 20 carpon nu dimuat atos Ibu. Tos cenah ayeuna mah jadi anggota Patrem cenah gitu. Mohon tah terus abdi teh ngiringan janten Patrem terus ngagedeng tilu ketua panginten Ibu Naneng Daningsi, Bu Amamilia sareng Ibu Yoke Cuparmah. Janten abdi teh sekretaris harita teh. Salami hampir 25 tahun. Ami nagen wakil pupuhu dugi ka ayeuna. Wakil pupuhu ya, mohon. Awet tapi 25 tahun di eta panginten anu panganomna tiasa di Piwarang gitu. Ketak-ketik gitu janten di Piwarang. Janten gaduh adi sabada. Mohon. Tah tadi anu ditaroskeun ku Cece ieu teh naskah Patrem anu ka-5 pibukeun. Mohon. Sabada Itu sabada Pangarang ya? Ieu teh 50 mohon. Ieu mah jilid sementawis panginten. Jilid sementawis mungkin bade dugikeun. Dipaparin eta teu ugeran ka unggal Pangarang bahwa paling banyak misalnya sakitu halamaneun henteu. Nanging di iker-iker ku abdi rata-rata tina sadayana teh 8 kacaan. Pada umumnya Muhun umumna teh 8 kacaan. Upami 8 kaca sadayana kali carpon, Pak. Carpon sadayana. Upami kali 50 nya atas 400 kaca. Panginten upami 8 kaca. Margi aya anu rata-rata. Margi aya anu genep kaca, aya anu 12 kaca, anu 15 kaca. Gitu. Ngobrol teh jeung saha nu bapak-bapak nu ngaranna juga awewe teh? Elin. Mohon. Juga awewe tuh Haji Elin. Juragan guru pangsiun. Lin teh. Ai Cepopong teh pada hamada resep nulis mah resep, Cepopong mah resep nulis mah nya. Tuh, ngan nulisna bukan carita pondok ai Cepopong mah kan. Resepna nulis teh bangsa artikel. Ya nu
nu paranti lamun mere ceramah naon lah nu karar itu teh. Ilmiah Pokona populer. mohon resep aya nulis mah. Tapi ari palebah fiktif mah coba pang mah teh acan ngajaran. Mohon teh acan teh acan aya lompat ka di. Ai cek Elin teh. Alah cece gampil cenah. Gampil kieu we cenah. Cece ngadamel we cenah seratan naon we. Terasa cenah di luhurna teh seratan. Iya fiktif. Si Elin ngaheureuyan ka Da tukang heureuy anjeunna mah. mohon udah tukang heureuy. Gampil cenah. Seratan we. Iya fiktif. Tulisanna manaonnya kumaha cepopong asal lir. Cece dilajengkeun deui pangitannya. Ieu teh di dieu teh 50 pangarang teh. Mohon. Aya nu anggota patrem. Sadayana tos anggota patrem. Atos patrem sareng sirung patrem. Oh. Jadi sirung patrem dipaparin kasempetan Ya. atos kayak nyeleksi gitu anu kantenan layak sareng tiasa dipertanggungjawabkeun dilebetkeun di dieu. Ieu teh Nuhun. buku upami insyaallah engke janten buku Nuhun, pedaran amin, nuhun. pedaran kasabaraha hiji ieu. Ieu teh kalima Kalima. ti patrem. Ti Mohon, patrem. patrem. Mohon. Mohon. Jadi kahiji mah guriang 7, tah teteh ti mangiringnya. Tahun 80. Aya di dinya diserat. 5-nya, 84. Nuhun, 84. Guriang seras Cijayana teh ya, di basisir Di basisir Cijayana. Cijayana eta mah hasil Pasanggiri ngarang, Pasanggiri ngarang barangkali SD gawe bareng antawis patrem sareng mangle. Terus Iya. karya-karya anu jantan juara Masuk aya mangle dibukukeun. alit. Mohon jantan karya anu kenging dibukukeun jantan kalebet eta terbitan patrem pangitannya. Mohon. Anu katilu buku Serat Kasawarga. Patrem oge, mohon. iya. Anu kaopat nu kamari Salikur ta asa atos lami ti tahun 87 henteu produksi deui, henteu ngempelkeun deui seratan dina Salikur Patrem anu kaladesan donaturna Cece gitu. Tahun 2017 eta alhamdulillah yen kalima